Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kanutos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia sadayana dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 14-nya. Ye karangan Mang Nyalira sanaos basajan oge atuh mudah-mudahan we janten hiburan. Kumaha lajengna icarios mangga urang kawitan. Nya seterusna mah Aki saleh teh terus kagolodog nya biinah mangga calik Aki aya pikir saeu naon rewas-rewas ieu teh cek biinah kituna teh gancang nitah diuk ka se mahna tetalangke Aki saleh gewat diuk wae dina kursi sudut nu empuk nurutan pribumi nyeh seuri terus nembalan. Nyai hampura Aki teh ye sate acana tos tumorojok dongkap tanpa nyandak iber heula ti anggalna ieu teh Aki mangna dongkap ka bumi Nyai margi aya tanyakeuneun kitu tah Nyai. Oh mangga bade naroskeun naon kitu Aki teh abdi teh janten panasaran Aki. Kieu ieu anu bade ditaroskeun ku Aki ka Nyai tayasa anes ngeunaan tuang raka geuning atos hampir sataun tara katingali ka masjid natepan berjamaah ari ti payun mah osok we najan tara pernah parena oge tara ya prena kituna teh ayeuna mah duh bujang-bujang katingal natepan ka masjid teh parocok pisan jeung warga oge bangun nu horeameun deui ditanya teh mur ukur endeg malihan mah tos seueur warga nu ngaraos tu geunah manahna teh ku sekep caroge Nyai anu benten cenah dalah Aki oge sami kitu heran ku kaayaan Jang Maman teh janten robih tampilanna parokos deui sareng tatanggi teh kunaon tah sababna teh bat janten kitu caroge teh Nyai cek Aki saleh langsung wae saujeratna dina mangsa ngedalkeun maksud sekaligus negrakeun isi hatena nu teu panuju ku sikep Mang Maman lantaran teu pak corok jeung warga. Ngadenge kitu teh jedud hulu angen biinah asa ditotog ku halu meuni seueul ngadenge caritaan Aki saleh samodel kitu. Rumah saki salaki teh memang jadi embung kana salat ayeuna mah kabatur oge jadi ngajauhan malah mah kanu geus conggah ge ti bareto bet ngajarauhan embung akur jeung tatangga aneh tate salaki teh cek biinah kituna teh ja we salaku nu jadi pamajikan tangtu we moal ngareunah jeung sedih hatena salakina diomongkeun goreng ku batur salalembur kadirina pisan tapi geus kudu dikumahakeun atuh da memang kitu kaayaanana mungguh teu bisa dibantah. Aki
sateacana teh abi teh nyuhunkeun dihapuntennya margi sikapun lanceuk teh mung memang benten ayeuna teh anjeunna tos ampir sataun teh tara netepan deui malah upami abdi kapendak netepan sok ngadon disiksa abi teh ki cek biinah bet jadi asa aya jalan keluar keur ngabudalkeun Bang Baluh hate ka Aki Saleh patali jeung nu karandapan ku dirina nya ceuk pikirna mah memang taya salahna atuh ayeuna waktuna ngabudalkeun sakabeh Bang Baluh nu aya dina jero hate sabab Aki Saleh teh pupuhu di lembur anu keluarga wajib dipikolot. Eueuh kutan eta teh kitu nyai cek Aki Saleh ngajenghok kaget asa teu percaya Mang Maman jadi kitu geuning talajakna sumuhun kitu Aki ayeuna teh Kang Maman tos robih pisan talajakna teh mugia salira Aki katut warga nu sanesna kersa ngahapunten kana samudaya kalepatan pun lanceuk nyai komo Aki ge ngahampura pisan ka Jang Maman teh ngandu ka teuing tah ari warga nu sanesna mah da geuning teu kabeh kitu ari hate jelema mah kadang aya kalana pinter daranjangan batur tapi diri sorangan mah hayang dianggap bener bae tara salah jeung pangna Aki nyarita kieu teh yeuh lantaran geus sabaraha kali ngadenge warga aya nu niat goreng ka Jang Maman teh dumeh patali jeung nyeri hate cenah pernah dijejeleh jeung dipolototan kitu tah nyai sababna teh biinah betrem ai cimata kabayang kumaha sikep jeung omongan nu jadi salakina kabatur salembur geus matak pikanyerieun kana hate dalah bat ka pamajikana oge atuh leuwih ti kitu ka anak nu panggedena oge mika ngewa teu puguh sing sabar wae nyai nya ayeuna mah sing senang sing tenang deui Aki salaki pupuhu teh tang tuwe moal miharep aya kaributan atawa kajadian nu dipiharep di ieu lembur teh nya jeung mudah-mudahan wae atuh salaki nyai teh geura dililirkeun deui jeung sadar tina kasalahanana atuh ayeuna mah Aki teh rek nanya wae nu sabenerna ka nyai saacan salaki nyai jadi kitu sikepna eta kumaha kawitna teh nyai atuh cik kumaha cek Aki Saleh netep antep kabina harita gancang ngajawab bari narik napas panjang paraosan abdi mah pun lanceuk teh janten kitu saatos mangkat ka kota Aki nyar usaha anu teu abot syaratna cenah nampi karyawan tapi jarak 2 dinten langkung pun lanceuk teh tos mulih deui geuning bari nyebatkeun tos aya padamelan senah nanging duka kunaon anjeunna teh tos nyarios kitu bet ngadon calik wae di lembur usaha kuli tunggu satpam di kantor bank wanci tengah peuting kitu tah Aki cenah gajina teh lumayan mulang rutin memeh subuh kitu manawi Aki saketerang abi mah gawe jadi satpam bang ke dasa kantor bank di wilayah ieu mah nyai sasat di lembur mah pan anggang ka kota deket ka pagunungan aya oge ieu teh nyai muhun Aki duka atuh abi ge bingung naha Kang Maman teh betiasa damel janten satpam di bank bari teterang deui di mana tempatna oge
nyakeun we atuh nyai. Ke aki teh rek badami heula wae nya jeung di warga di lembur. Sugan we aya nu apaleun kantor bank teh aya di mana? Tur kawilang deukeut ka ieu wewengkon mah sugan. Nya atuh aki teh sejak pamit heula nya nyai. Hampura ku aki tos diganggu yeuh. Teu sawios aki abi mah bingah we nu aya. Margi keluarga abi teh gening masih keneh diperhatoskeun ku aki. Nyanya atuh nyai pasti. Yeuh pan aki teh pupuh lembur nya tangtu wae kudu tanggung jawab merhatikeun kaayaan di lembur. Katut pangeusina deui. Aya naon-naon mah angger we ku aki tangtu milu mikiran. Tah kitu nyai ayeuna mah. Muhun, hatur nuhun atuh aki, katapi pisan diperhatoskeun ti salira aki kalih warga nu sanesna. Nya mugia we atuh masalah teh sing enggal aya jalan kaluarna pikeun abdi sareng keluarga abdi kitu tah aki. Nya atuh nyai kitu wae nya. Mangga aki saleh kitu mah balik wae. Terus balik kari biinah sorangan di tengah imah bari ngalamun. Horeng kasenengan hirup teh lain diukur ku harta banda bungkul. Tapi kudu dibarengan ku katawakalan serta beki ngadon ngajauhan. Serta beki kudu ngaraketkeun diri ka pangeran lain sabalikna ngadon ngajauhan ti pangeran. Bareng jeung nyerelekna waktu na terus lumaku ponci berang kasilih ku wanci peuting jutaan bentang pating kerlip di awang-awang bulan tembong tapi tepati caang nya di hiji lembur kadenge harita nu pahibut antara awewe kolot budak lantaran gujrud cenah ningali aya bagong sagede domba keur luludruk wae di pipir imah warga. Aya bagong oi, aya bagong. Kepung oi, kepung. Kade oi ulah lolos. Oh, bedangkon oi, bagong teh bedangkon. Sora nu pating jorowok awor jeung sora nu lulumpatan. Bari mamawa paneungeul pikeun ngagebug bagong nu tembong lumpatna mending ngabret tarik pisan sieuneun ku nu ngudag kituna teh bari teu eureun-eureun segrok cek eta bagong hatena ngagarentes kieu. Palang siang aing teh sekalaman deui ka kepung keluarga. Doh tada teuing yeuh mangkaning anu ngudagna oge leuwih loba batan baheula. Keur kajadian di waktu lembur sejen tetela geuning. Hadoh aya wae sing horeng mana horeng geuning bagong teh juha. Kituna teh manehna korosak dangdaunan pating korosak katicakan ku bagong nu lumpat jeung jelema nu keur ngarudag rungkun loba nu ringsek kadupakan kebon jagong loba nu raruntuh kasuruduk bagong pare sawah ludeg gatincakan jeung kunu labuh nya ari bagong beki ngajauhan lantaran lumpatna beki tarik dasieun beunang ku warga muhun aya bagong cenah nya.
nya tungtung nama pagong teh teu beunang kaburu kabur manten. Urang caturkeun wae kaayaan di singgasana Nyi Ratu. Juha teh langsung reuaseun teu miharep dirina dicul leoskeun kitu. Taya anu ngaping da salila ieu teh memang diaping keneh kasalamatanana ku Nyi Brorong ratuna di nagara siluman. Kantenan alim ditinggalkeun abi mah Kanjeng Ratu. Margi kasalamatan kuring tetep aya di diri salira. Hah, tenang Juha, ulah mah moal ninggalkeun Andika. Oge batur-batur Andika anu tugas ngajalankeun kahirupan manusia sakumaha ilahirna ngan wayahna we mun gagal ngalatumbal ayeuna berarti hirup Andika moal lila deui dina wujud si Juha bakal balik deui ka nagara asal maneh sedengkeun Juha anu asli bakal terus leungit ti dieu sarta arwahna marakayangan jeung sabab paehna moal sampurna. Sumuhun kaulanun saenggalna sarati diri salira bakal diestokeun ku sim kuring ceuk Juha meni regreg hatena henteu baluweung teuing kawas cara tadi ngan karimikiran wae kumaha carana rek neangan wadal hiji budak nu can manjing dewasa atawa sahandapeun ti rumaja. Ngan carana mah geus aya dina utekna katut jalan pamikiran Juha nu ngabogaan darancang cenah lepas kontak batin jeung Nyi Blorong teh Juha terus dahar marengan cek itoh nu jadi pamajikanna teu lila satu tas beres daharna harita bet kadatangan tamu tetela geningan Mang Diman gening anu nyemah teh bari mawajang ito budakna nu memang hayangan milu kabeneran keur pere sakola matak harita terus dibawa ku Mang Diman. Mang Diman teh pangna nyemah ka Juha lantaran aya maksud nu penting kieu caritana. Juha boga sawah lega sabaraha hektar nya ku Mang Diman teh digade dipake melak palawija genep tauneun nya kabehna 300 juta poe eta teh Mang Diman kapaksa menta ditebus lantaran butuh keur duit hajat nya Juha harita kadenge cumarita ditujukeun ku Mang Diman. Jadi Mang Diman teh rek minta kuring nabo sawah ayeuna nya cek Juha nya Mang Diman teh unggek bari nembalan. Sumohon kitu pisan manawi Mang Ujo margi Mang Tedoh peryogi pisan ku artos kangge hajat nikahan si Cikal tos 2 sasi deui waktosna mah dugi Jang Uju teu kabotannya eta oge pikeun nyumponan ka hoyong Mang cek Mang Diman kalayan daria. Juha katembong ngadon ngahuleng malah ngareret ka Ceito bangun menta bolongan nya gitu teh Ceito surti pok manehna harita nyarita pami kitu kapalai Mang Diman mah tangtos wae dicumponan Mang sedengkeun pan ari ngeunaan artos mah ayeuna ge aya ieu teh
Cek nyi itoh matak ngabungahkeun Mang Diman. Alhamdulillah nuhun pisan Nyai itoh Jang Ujo nanging hampura Mang teh sakali deui nya. Margi ngadadak kieu teh duh teu nyarita heula ti anggalna. Mohon teu sawios atuh Mang, abdi oge ngartos. Untung deui aya artosna Mang. Janten teu kedah nungguan waktos anu lami. Oh nya nya ka urang mana Mang si Cikal teh nikahna? Oh ka ulang hilir Nyai, anak pupuh lembur doh. Anu penting kamari lemburna gujrod. Manggihan bagong cenah. Adon susuluduk di imah warga. Dulur emang kebenaran we ulang hilir ngobrol. Meni raruwasun pisan, meni hari wos-wos ongkoh. Malah nanyakeun sagala rupa. Di lemur emang aya nu muja cenah to kana bagong. Mun aya bejaan euy saha? Sabab dulur emang haja karena luntik cenah. Kalembur-lembur anu nyorigakeun jeung pikeun marahanana kabeh kitu tah. Bareng diteangan mangkelukna ngadenge kitu teh juha langsung ngahuleng. Sabenerna mah lain mikiran tebuseun tapi mikiran cara kumaha bisa ngawadalkeun budakna Mang Diman teh nu harita milu nyemah ka imahna. Jeung kaget deui juha jeung Nyi Itoh teh lantaran Mang Diman bat nyaritakeun kajadian penting tadi aya sakadang bagong nu diudag ku warga. Sanajan duana lage ngarti Mang Diman teu apaleun mun sakadang bagong teh ngata teh juha pek pok harita juha harita cumarita. Hahaha kebenerannya yeuh aing teh teu kudu hese-hese nyangeun calon keur wadal. Aya salahna yeuh budak Mang Diman wae diwadalkeun ku diri aing. Jang Ito anu memang umurna karak 8 tahun. Wah, mejehna mun diwadalkeun yeuh, mejehna pisan. Mang Diman teu yeuh curiga anakna teh bakal dijieun wadal ku juha. Oh, ka urang hilir Mang, syukur atuh geuning deet jodona budak teh ngan kahadenya bisi aya deui sakadang bagong kalembur. Sabab abdi duaan oge nguping kamari teh kana beja nya sakadang bagong kalembur hilir lain kitu akangna. Cek Nyi Itoh ngareret kanu jadi salakina nu ngadon ngahuleng. Nya juha gancang sadar terus nembalan. Oh nya kuring teh memang ngadenge Kang kamari teh aya sakadang bagong diudag cenah keluarga. Tetela beja mah langsung nerekabnya nepi ka mamana mangnya. Cek juha bari tepararuguh nyaritana. Nyaeta doh sok aya paribasa bibir jalma leuwih halus batan goong. Mun aya nanaon-nanaon nu kajadian di hiji tempat pasti tereh nerekabna ka mamana. Kadang sok bari dileuwihan ku bohong ta beja teh Jang Uju. Cek Mang Diman unggek bari ngawalon. Nya kitu pisan Mang, teu aneh ngaranna oge kalakuan jelema. Oh nya Mang, ayeuna sawateh ku kuring langsung ditebus wae nya. Sarta mudah-mudahan niat hajat Mang Diman teh aya dina kalancaran. Cek juha memang embung kapapanjangan ngabahas kajadian tadi peuting. Gancang nyarita deui ku deui obrolan nu pokok.
ningali kitu mah Mang Diman paromana marah mai pamaksudanana tetela bakal hasil nyages kitu mah juha cengkat tina tempat diukna rek nyokot duit tapi salian ti eta anu selain eta aya deui nu muter dina otakna pikeun bisa gancang ngawadalkeun jang ito kumaha carana bae nu penting mah budakna bisa kawadalkeun ayeuna mah kumaha engke wae tamalah gampang tapi taralila juha mikiran sabab kodratna siluman atuh matak tekudu mikir manehna boga ilmu bawaan ti alam siluman mangrupa ilmu warejit nu bisa neundeun dina inuman atawa dahareun anu kudu didahar ku eta korbana. Nya kabeneran di kamar teh aya dahareun budak ngan anu mahal gerenyem juha mapatkeun jang jawokan nana geusan bakti ka para siluman nu teu cukup teu kudu ngayakeun sasajen. Ti kaler, hei julik kaler, ti kidul, hei jurik tuyul, ti wetan, hei jurik setan, ti kolona, hei juruk tetelon, datang siah, datang andika, engke malam salasa, cokot ieu wadal, hiji budak anu masih kene bersih, ngaranna Ito, ulah ngabdi ka Nyi Blorong, beres babakti harita juha norojol ti kamar bari ngajingjing koper isi duit 300 juta sareng waktosna cenah seepnya 300 juta temu insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 35 belas mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.